Nggih, sampurasun. Rampes. Lain udah teka teh bah. Jadi ke jelemah orang. Ke jelemah yang dipanggaweankeun ku di. J, izin kesaha sia. Nggih, ini ka babaturan. Nggih. J, yang dikumahakeun ku aing manusana. Nggih. Cenah seusut. Nggih. Cenah seusut mundohna dia bah. J, najan teh kamu curut di aing sangu. Ieu mah kudu lompat ke Pak Ustad ke guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Kencang lah. Itu dicaritakeun karena geus terang. Lain Pak Ustad ieu sebenarnya gering nanti kunaon? Ieu mah aya ieu pagawean jelema anu jaya hasud nyelakakeun ka maneh. Oh gitu ya Pak Ustad. Kira-kira sahanya nu jaya ka urang? Ieu mah aya ieu anu sirik karena diri maneh tapi kena ulah sieun. Kumaha Can? Bah, si dia geus muncul Can. Ngeus, kan aya panghalang saeutik. Naon pangalangna dia bah? J, Ustad Kemet ngahalang-halang. Nggih, terus kumaha tuh bah? Meski Tenang, ku aing orang gawean ayeuna. Gara balik. aduh bah, temenan bah. Panas. Sok ka dieu aya maneh malika itu. Ka dieu. Action.